Nabiyuna lamirun naibaladun tabarrafi qawlila min huwala. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ngajelaskeun fankihu ma thaba lakum minan nisa, sunah bagi urang selaku umat Kangjeng Nabi ngalaksanakeun nikah kalayan sunah. Sunah sote asalna, tetapi eta hukum ternyata bisa robah-robah dengan situasi. Aslina sunah, tapi lamun aya lalaki ieu na kieu bae. Maksudna tuh sia mah kararitu ieu na kieu bae. Tuh ka mana bae pikiranna dasar Haji Firdaus teu beres ye. Teu meunang neuleun nu teu make calana. Misalna neuleuk ke calana, tetep nyana teu kuat. Wajib teu meunang diengke-engke, sebab eta lamun diengke-engke bahaya. Nomor kadua aya anu tenang-tenang bae nyana, deukeut ge eueuh ser-seran, makruh hukumna. Lamun aya jelema kawin babisa ngan teu tanggung jawab, itu pepotongan Rusdi, itu pepotongan Rusdi, itu pepotongan Rusdi. Rusdi bakal dia ka neraka jahanamkeun. Lantaran teu tanggung jawab, anak ambalaya teu nyahoeun ka bapa. Eta percis okos di Pabuaran. Aya eta di Pabuaran okos kitu. Ngan kulama nyaritakeun ge sakieu. Eta ayat lamun diteruskeun fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Jadi urang dititah ulah hiji bae, 2, 3 sampai ka 4. Lain masalah menang deuk nanya. Maksudna deuk nanya aya anu rencana deuk 4 tapi teu jadi-jadi. Aya nu teu rencana-rencana tapi jadi. Nak ndek nanya maning nu rencana teh jadi, maning nu teu rencana jadi. Emang anak boblon kabeh ya. Para jamaah kaum muslimin, urusan gadinya tama kumaha tulisan di Lauhil Mahfuz bae. Aya nu hayang-hayang henteu bae. Aya nu henteu rencana sababaraha kali. Atuh barang di sidang di Cilongok, jak ka Cilongok pan kabeh. Pamajikan ka Cilongok, salakina ka Cilongok, cak pamajikan tah kiai cenah salaki kula nyandung. Bener sia nyandung. Jieu atuh geus aya tulisanana cenah. Cak kula bener oge ieu budak. Ya tuh kula ge cenah nang ngaji di kiai sial teh budak. Urang geus teu bisa kukumaha, geus aya tulisan di ditu bener teu. Atuh hendak kumaha dirobah teh jan. Ja takdir Allah moal bisa dirobah. Mudah-mudahan urang kabehan boga takdir. Takdir naon? Nu jelas ieu mah kieu ye. Aya budak imah-imahan. Budak leutik umur 5 tahun, 6 tahun imah-imahan. Make saung sasaungan. Imah-imahan kumaha sih imah-imahan? Didareleukeun ku sababaraha keluarga. Eta budak imah-imahan hebat jasa Rusdi. Cak bapana teh cak salakina budak, mamah sini deh. Waduh. Asana karena hate jajantung antem. Romantis. Ada apa papa? Eta budak leutik eta sial jasa. Begini mah, tunggu sebentar, papa ada janji sebentar. Oh iya. Keluarlah ngaranna ge imah-imahan. Teu kebal datang deui cak pamajikanna, kok pas sebentar amat sih? Cak salakina cak budak teh, mah walaupun di mana papa inget terus sama mama. Oh iya. Masya Allah. Terima kasih deh gitu kan.
Itu kebal cak pamajikanna, papa tunggu sebentar sini, mama mau kemana? Mau ke warung dulu belanjakan, papa perlu kopi. Oh iya gegeran keluar, tekebal datang, kok sebentar amat mah, ingat saja sama papa. Jadi luar biasa tak budak iimahan teh, imah gancang cari tanda baik jaga seberang. Tekebal aya tukang es keliling dierenkeun ku bapak mana eren marililah nanya nyana haju dibere teh budak ya tah sia barang dicokot ya siring hiji enggak lah satu aja berdua masya Allah jadi cak es hiji kuduaan ya Allah ya Rabbi haju eta ku pamajikanna ku budak leutik ku imahan teh dilamot kunyana anju dikasalakin buat papa ke dilamot deui jadi hiji kuduaan masya Allah karim indah jasa kadeuleu jasa eta budak sahidup semati sauyunan bangun eta budak leutik iimahan bisa menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah romantis anu luar biasa didelekeun bae ku indung bapana jeung ku keluarga nu sejen indah amat eta budak ternyata di juru aya nu memperhatikeun kaluar cai mata ceurik pamajikanna ceurik ditanya ku babaturanna kamu kenapa nangis enggak apa-apa kenapa sih ku nangis enggak apa-apa yang benar sih kenapa nangis saya mah dari dulu nggak pernah di mama. Saya kalah sama anak kecil. Kalau sampai rumah saya diomelin terus sama suami. Cek babaturanna emang suami lu siapa? Ono cek yana teh. Aja salakina deui didatangan. Cerik salakina ge cerik. Sia kunaon sih cerik itu lalaki cerik. Aing eleh ku budak cek yana. Datang ke imah aing mah kokoprak melulu teh kokoprak lain jang kotok jang aing ieu beak tongong aing ku pamajikan sakiana teh ieu di kokoprakan melulu aya nu papah mamah Haji Pendi di deket urang doang asal deket urang mah papah mamah asal ditukangin urang mah masya ka mana nah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang lamun nyaritakeun wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu babari urang nyaritakeun sakinah nyaritakeun tentrem nyaritakeun romantis tetapi urang kadang-kadang eleh ku budak leutik nu imah-imahan budak leutik imah-imahan mah papah mamah titip tutap titip dek kaluar bebeja dek ka jero bebeja dek ka warung bebeja. Wow, hari di dieu salaki ka mana pamajikan teu nyaho. Teu nyahoeun. Urang datang ka dieu nya, "Neng, ai salaki ka mana?" Salaki kos kitu ieu. Ceknya na meong garong mah eleh. Teu nyaho di mana, teu nyaho di manana. Kitu kele urang mun nanyakeun ka salakina, "Hei pamajikan saya emang di mana ieu mau wancai sorang?" Pamajikan kos kitu ieu, hampir sarua jeung kunti anak mau pamajikan. Ngalayang bae. Ternyata horenganan di kampung Sirna iya kos gitu babakan Sirna ngaranna mah BBS orenganan di jero nama masya Allah iya lamun kurang di deuleu imahna baragus pakaianna baragus orengan imah tangga nama ya Allah ya Rabbi awet rajet ribut unggal poe aya anakan si terus nah iya mas sakali deui urang doakeun mudah-mudahan ieu dulur urang anak urangnya ieu saudara Al-Badawi ejeng Syifa Fauziah urang doakeun ulah datang ka model nu tadi careurik teh ieu mah percis kos budak iimahan bae kitu tah nya ieu Badawi titip mun ka mamana bebeja ka pamajikan abeh pamajikan nyahueun nya kitu kene neng lamun ka mamana bebeja aya izin atau mangga teh aya izin ulah jadi dunia masa kedeun ieu nya kitu kene lamun neng nyeusehan mun aya duit 1000 2000 bebejanya mun aya 1 juta mah teu kudu bebejanya eta di dieu karitu urang aya nyeusehan teh bo bebeja nyana kakak ieu di kantong aya duitan cak kakana teh bo jujur amat ieu salaki sabaraha duit neng 10.000 cenah ieu jujur jasa pasti ieu ka ditu ge jujur
menang saminggu nyesel deui duit ka mana ieu nu 1 juta eueuh orenganan diseseh ku nya teh bebeja aya duit nah eta mah di ditu teh mah di sepatan tambah di dieu mah moal teu kitulah nah ieu mah keur carita doang ieu mah keur carita bebeja urang aya naon indah boga bebeja bogana teu boga bebeja teu bogana ieu lah nu sok disebut cek urang Bandung mah naon kitu ngaranna naon ngaranna kacai jadi salewi kadarat jadi salogak kacai jadi tukang ngaji kadarat jadi tukang sholat jadi geus indah jasa teh hirup jadi ieu mah kieu bae neng badawi lamun keur teu boga duit sing rajin sholatna kayaknya ulah urun-urun engke kanyahoan asal boga duit teu sholat aprak-aprakan ulah gitu boga duit teu boga duit tetep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulama ieu nu manta kaji pendi di bawa jang contoh nyana mah tasbih bae nggak nyana mah di imah kula ge kieu bae tah aya saminggu kieu peuting beurang nah barang ditanya Pak Haji kok yes anan ngaranna rajin amat sih lagi punya utang ya kan nih rajin jasa lamun geus kabayar bae tilok maca sholawat tilok yang nama sholat ge hampir-hampir tak ulah kos gitu boga hutang teu boga hutang boga masalah teu boga masalah urusan dunia urusan urang ta'alluq ka Gusti Allah mah teu bisa diungkang engke tetep bae kudu dilaksanakeun urang doakeun mudah-mudahan kedua mempelai panjang umurna diberkahkeun hirupna dilobakeun rezekina jang ibadah ka Gusti Allah tur dibere keturunan nu saleh nu salihah rencanakeun badawi Fauzi ulah kurang ti 24 boga anaknya atuh ai saroleh kabeh mah 24 geunaheun jasa daripada urang boga hiji hese tilok aya di imah boga hiji ge tilok aya di imah minta cai deui ka Cirogo ki koron anak tilok aya di imah cenah kiai ke ai bapana osok sarua atuh teh turunan nah ieu masih ngade ya tetep urang di imah wayah usaha balatan sanasibaka minad dunya tetep urang boga bagian dunia teangan dunia jang ngeusian kahirupan urang jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ciptakeun keluarga sakinah ciptakeun keluarga mawaddah warahmah ciptakeun keluarga anu harmonis kembali deui ka diri urang ngaharmoniskeun rumah tangga aya di diri urang ngabentrokeun rumah tangga aya di diri urang henteu kumaha ge aya di diri urang batu cincin ge teu mahal hargana digosokan herang pamajikan ge digosokan luis atuh ieu mah ditoel tilok di paraban tilok atuh jibrud aya nu ribut bae ku ari pamajikan jeung salaki kunaon emang ribut bae bi ai batu digosokkan bae cenah ai kula tilok ditoel jadi berarti eleh ku batunya nah tadi ge keur ribut di dieu Haji Rumdani jeung Haji Muh batunya mah cak Haji Rumdani leungit batuna datang deui cek nya atau emang lainnya apa kabehan ieu musim batu ieu masalah tetapi urang batu naon hartina batu ulah diasupkeun ka jero hate meuli batu 2 juta 10 juta ai masjid diantepkeun ieu bakal disiksa ku Gusti Allah naon hartina batu sebuah batu lamun kula nyaritakeun di kitab muslim Kangjeng Nabi boga gonimah kemudian menang qoladah teh kalung di dinyana aya emasan di dinyana aya hirzun teh mutiara kemudian dijual ku Kangjeng Nabi digerokeun ka dieu la tubang ulah dijual eta qoladah kaluarkeun heula emasna kaluarkeun heula mutiara jeung emas lain seperti nu biasa mun deuk dijual kudu zahaban bi zahabin ieu mutiara cek Kangjeng Nabi lain sambarangan naon hartina sagede urang make mutiara lamun bangunan syiar agama Allah ieu eleh
ku kagedean mutiara jadikan mutiara mah ditungtung cak Kangjeng Nabi syiar agama Allah lah anu kudu diagungkeun nu kudu diluhurkeun gitulah cak Kangjeng Nabi sehingga Kangjeng Nabi ngagrokeun la tubau ulah waka dijual heulanan korek heula cokel heula dicokel ngan ulah kadeulean kurus dibenyokelna disumputkeun ujian nah gitulah para jamaah kaum muslimin batu mah batu bae sebuah batu hanya batunya ulah datang ke jero benak hati eta mah anggaplah hiburan bae urang lamun nyaritakeun 2 10 100 juta 1 miliar naon hartina sebuah batu lamun musola masjid majlis taklim nu ngaropea gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sabada urang ngadoakeun ka kedua mempelai urang oge berdoa mudah-mudahan urang kabehan dibere sakinah mawaddah warahmah dibere bisa ibadah ka Gusti Allah akhir hayat urang kabehan husnul khotimah bisa maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah di akhirat urang iring-iringan di bawah bendera Kangjeng Nabi menuju surga Allah Subhanahu wa taala ala kadar pisim kuring dicekapkeun sakieu hapunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganna doakeun mun saepul dina hajatna mudah-mudahan diberi berkah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.